Bahkan abdi pernah boga pengalaman menarik ceramah abdi ka daerah Cikarang disalipi keneh geus diteleponan bae Pak Kiai masih di mana di gerbang tol Cikarang. Siap Pak Kiai kami jemput di gerbang tol Cikarang. Barang dongkap ke gerbang tol Cikarang mobil Pak Kiai simpan di sini insya Allah aman. Pak Kiai pindah mobil sugan aing dipindahkan ke mobil Mercy eta aing dipindahkan ke mobil ambulan kakalah ge. Cakulat ya Allah ya Robi heh aing paeh tacan ieu gering henteu. Kunaon make diasupkeun kana ambulan eta panitia kuata hampuraanan. Maaf Pak Kiai Cikarang kawasan industri jalanan macet solusi yang terbaik lamun pengen lancar naik ini cenah. Bener. Motor ge sarieun kana ambulan mah. Hajuna makulan ajan bari jeung sieun bobongkong ge naik ambulan. Barang datang ke jero ambulan horeng ambulan lagi VIP aya ASEAN segala macam. Ya Allah dibaturan ku panitia saurang haju dikawal diharap 5 motor diburi 5 diiringkeun eta serinuna dihirupkeun alhamdulillah 1 kilo lancar 2 kilo lancar 3 kilo lancar alhamdulillah. Barang menang 5 kilo aya motor anu ngabetan cek panitia anu ngawal tia minggir bawa orang mati cek aing setan aing dianggap nu paeh dia hayang meuli rokok sabungkus bae ge kudu pasya heula karasa ku kula baheula beres saramah dibikeun kabeh duit ka pamajikan barang isuk-isuk aya ngarokok eta pamajikan sugan ngarti najis henteu. Keur di dapur, keur nyambal toel juburna cek pamajikan ku. Nantu toel be atuh coba meuli rokok sabungkus jangan 25.000 kakalah ge cek pamajikan kula. Ngarokok bae. Ya Allah, aing ku dina ceramah ge ku MC disebut ada ilallah al mujahid fisabilillah al mukarram aing ku majikan digetak kesrek doang he. Ya. Ieu kula gagah ge di panggung najis bae ge. Kadang-kadang eta pamajikan kula ngahudangkeun kula buat ngagebug ping-ping. Udang edan cenah. Ya Allah nya. Di dia mah kula di Al Mukarram. Eta ku pamajikan masa sanyorang kula asal balik assalamualaikum waalaikumsalam. Ih Al Mukarram euy ti mana ya cara mah wangi ieu. Najis saumur hidup hayang padahal mah aing dikitu ku pamajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah bari ngagetak dak. Sawan aing ke. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi tabi'ahul muttaqun wa ala alihi wa ashabihi wa ulamaihi wa ummatihi ila yaumi yuhsyarul khalqu ajma'un amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama ana rahmatul muhda. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid,
para tokoh, para pini sepuh di masing-masing kampung halamanana nu hampura teu bisa disebutan satu persatu namina. Nu sadayana ku kaula dihormati, dicintai, tur disuhunkeun doana anu hayu urang doakeun bersama. Mudah-mudahan para alimil ulama, para kiai, para tokoh, para asatid sing diparanjangkeun umurna, amin. Lantaran nu perlu panjang umur mah kiai jeung ustad nu sejen mah endek paeh ti heula ge sabodo. Ngan kabayang ku urang lamun masyarakat paraeh nu harirup kiai kabeh eta kiai eueuh riungeun. Termasuk kula ge tukang caramah moal meunang amplop janu muludana ge jelemana geus paraeh. Geus lajuna mah kiai perlu panjang umur, ustad perlu panjang umur, para pejabat perlu panjang umur, masyarakat ge perlu panjang Teristimewa seluruh jajaran panitia penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Maulid Nabi Muhammad Kampung Cipecang, pamudana, masyarakatna, ibu-ibuna, parawana, bapak-bapana, kum sadayana ku kaula dihormati, dicintai, oge dimulyakeun. Nu pamugia sadaya nu tos dikorbankeun harta, tanaga, pikiran, mudah-mudahan sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalayan babalas anu berlipat-lipat ganda, amin. Terkhusus para pejabat aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak RW jeung Bapak RT, nu ku kaula dihormati, dicintai, dimuliakeun. Nu paling rosa ku kula dimuliakeun, dihormat Bapak RT. Lantaran di Paneglang mah eta RT ari gawe pangripuhna nu loba dicarekanan tapi gaji panglemena. Di lembur kula bae lamun aya nu deuk ngajuru tengah peuting lain ngagerokeun lurah tapi ngagerokeun lamun aya tatangga pasea pasini batas tanah nu digerokeun tapi palebah masyarakat boga duit mah najis teu ngagero-gero RT. Geus urang doakeun mudah-mudahan ti ayeuna kapayun RT sabulan gajina 25 juta. Amin ya robbal. Tangke pemilihan RT rame loba baleho calon RT. Hadirin masyarakat muslimin muslimat, alhamdulillah atas izin Allah urang sadaya wengi ieu sok sanaos parantos wengi jam 11 urang masih dipaparin kagiatan zahir jeung batin kangge mieli ngagungkeun ngamulyakeun kana waktos dilahirkeunna junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Urang bisa lempang ka dieu hakikatna dilempangkeun ku Allah, urang hadir di dieu hakikatna dihadirkeun ku Allah, ja urang mala haula wala quwata illa billahil aliyil. Teu aya daya, teu aya kakuatan. Sadayana ge ibu sadaya urang ngiceup ku Allah, calangap ku Allah, diu ku Allah, kesal ku Allah, teu meunang berkat ge ku Allah eta. Ngan sanajan barejeng sakabehna perkara di urang nu dilakukeun naon bae ku Allah ulah sok mamawa Allah. Aya di lembur kula tukang bas ngaji tauhidna atah. Barang manehna malu leungeunna ka palu haju bareuh. Isuk-isuk ditanya ku kula kunaon ka bareuh ku Allah. Padahal cek dina kitab Tijan la yajuju nisbatu syarr wal qabih ilallah, teu beunang nganisbahkeun ngahubungkeun perkara nu goreng ka Allah najan hakikatna goreng bagus ge ti Allah. Eta urang Pak lamun tacan datang ka makom hakikat mamawa Allah bae beusi bahaya.
baheula aya hiji kiai barang tengah peuting lapar beteungna nempok ka kolong kobong aya kotok budak santri ceuk eta kiai peuncit bae ku aing kotok ja eta kotok ge boga Allah. Oh bener hakikatna mah boga Allah tapi kan syariatna boga budak dipencit ku manehna barang isuk-isuk eta budak santri neuk maraban kotokna neangan teu aya. Cak kiaina ulah ganeng jang keur peuting kotok teh dipencit ku abah mah main pencit bae ulah ganeng jak kotok ge boga Allah. Dalil nageh dina Quran jelas lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ngan boga Allah. Lillahi khobar nageh dimuqaddamkeun tina jumlah jar majrur cak ilmul balaghah yufidu tahsison hartina naon perkara nu aya di bumi ngan boga Allah. Kalapa boga Allah, cau boga Allah, kotok geh boga Allah. Eleh budak santri geus didalilan ku ayat Al-Qur'an bari mawa Allah barang tengah peuting ta budak santri lapar beteungna embe kiai dipencit. Cek eta budak santri tia baturna dia boga abah geus boga Allah dalil rangke jelas dina Quran lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Barang isuk-isuk eta kiai neangan embekna di kandang eueuh cek budak santri ku kami dia mah lain merek ka guru kalah mencit ulah ganeng bahja embege boga Allah. Dalilna ge dina Quran lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Tu can datang ka makom hakikat geus hahakikatanan saha nu untung budak santri menang embe bener teu mentak aya ti baheulana santri mah untung bae. Tages hadirin sadaya urang sanajan hadir ka dieu hakikatna ku Allah tetep urang kudu berterima kasih ka masyarakat Kampung Cipeucang nu geus aya nugas memperingati ngayakeun kana peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad ngan ibu bapa ieu kula kuari moal geura nerangkeun kana masalah maulidna neuk nerangkeun kana hate nu maulidana heula. Lantaran lamun urang ngomongkeun maulid ta ieu lumun hayang bener hayang sampurna maulidanana atawa mauludanana hatena benerkeun heula bener teu. Lantaran eta urang maulid kan lantaran cinta ka Kangjeng Nabi rindu ka Kangjeng Nabi bogoh ka Kangjeng moal bisa sampurna cinta bogoh rindu urang ka Kangjeng Nabi lamun hate urang kok beda jeung bogoh ka awewe mungkin kotor mungkin bogoh bener teu. Beda ejeng bogoh kana duit resep kana duit mungkin kotor eta hate mungkin resep kana duit mungkin resep kana mobil mungkin resep kana dunia lamun hate urang mangkin kok tapi lamun hate urang mangkin kotor mungkin teresep ka Nabi mungkin teresep ka para wali mungkin teresep ka para ulama mungkin teresep ka para kiai mungkin teresep ka para ustad lamun hate urang kok atuh nu hate kotor mangariung ge lain hayang ngadengekeun cara mah ieu hayangna meunang berkat bae tah ieu lamun hate urang kotor bener teh ibu sadayana. Nah, tapi lamun hate urang bersih neuk ka mana bau ngariung aing mah neuk ngariung ka Kampung Cipeucang ibu hayang naon aing mah lain hayang ngadengekeun kiai komo lamun kiaina heuras pahit nu diomongkeunana eueuh pisarieunana harenak aing mah ngadenge kiai nu model kitu tah eta jelema polongo eta nu kitu hatena kok lamun berharap berkat bakal kecewa Pak Haji Burhan datang ke dia cara mah berharap amplop kecewa najis bae ge amplop mah dibere 10 juta 2 poe ge bea komo lamun lain 10 juta kan ku panitia ge ku masyarakat Cipeucang ge eta berkat ya geus di kelas-kelas nu ieu jeung kiai nu ieu jeung penceramah nu ieu jeung qori nu ieu jeung kasepuhan nu ieu jeung ustad nu ieu jeung ibu-ibu berkatna beda-beda
ketika urang ngariung berharap berkat datang ka imah dibuka eta berkatna atahan minyakna 1 liter beasna 2 liter telurna 1 kilo gulana 1 kilo cak sungut urang alhamdulillah bebeakan urang Cipucang di alam beuh eta urang Cipucang da kahayang aing mah mauludana unggal minggu bener tak? Tapi ketika barang balik ka imah dibuka kurang berkat telurna samata beasna 1 gelas minyakna eueuhan cek hate urang cek sungut urang setan ieu panitia ieu teu hayang-hayang deui aing mangariung memperingati maulud di Cipucang deuleu endog samata ka beuli aing ge cenah bener tak? Tak iya kecewa hadirin sadayana sarua bae kori jeung mubaleg ketika dibuka kukula umpamana amplop ngan 7 juta umpama ieu mah. Cakul hatianya. Waduh. Aing ieu jauh-jauh ngeun sakieu. Tak berarti hadirin sadaya hate abdi kok ngomong mah peringatan maulid dengan lantang ngajelaskeun Kangjeng Nabi Muhammad horeng hate kotor ketika diberi amplop leme muludana teu sampurna menang capekna doang boro-boro menang syafaat Rasul rahmat Rasul bagi di alam akhirat nyau kabagian nyau henteu naudzubillah min maka saya tantang mun aya mubalig naktor adu dia caramah jeung aing bakebal-kebal bener tak? Loba penceramah ti jauh diondang ke daerah Banten hadirin sadayana biasana karangkas 12 juta mubalig geblag nu kitu mah bener tak sanajan kocak mertelakan maulidan resep kadenge ku ceuli moal nyangkrung kana jero hate moal kaamalkeun ku mata moal kaamalkeun ku ceuli moal kaamalkeun ku anggahota moal kaamalkeun ku hate naudzubillah min manta kunaon Pak urang lamun jadi santri ngaji dina guru urang di pondok pesantren nyangkrung saumur hirup eta omongan kiai eta omongan guru urang hadirin sadayana tuh guru urang di pesantren guru urang di masyarakat kadedengekeun omongna lantaran ngomongna ikhlas teu berharap amplop insya ngeun kadang-kadang ieu urang lembur Pak kuari di Paneglang ge ngahormat ngagungkeun kiai eta eleh ku kiai nu ti jauh bener tak? Model kula bae ge tadi dibere rokona ge ese baik. Kan rokok mahal rokok biang tamanya. Tadi nah hate mah kurang mikir hadirin sadaya. Naon ieu ustad dia dibere rokok ese apa dibere jarcok cakula? Ya. Ya. Apa dibere rokok dalil gitu. Tak iya hadirin sadaya luar biasa lamun kapan ceramah mah beuh amplop ge 5 juta cao panggalek ge 3 turuy berkat ge panggedena naudzubillah min coba saya tanya ibu-ibu anak ibu bisa ngejah diajar ku penceramah atau diajar ku ustad lembur ku ustad lembur penceramah mah teu hayang aing ngajar ngejah ka dieu jabal menang berkat ya. Tapi palebah ngahormat luar biasa. Bahkan abdi pernah boga pengalaman menarik ceramah abdi ka daerah Cikarang disalipi keneh geus diteleponan bae Pak Kiai masih di mana di gerbang tol Cikarang. Siap Pak Kiai kami jemput di gerbang tol Cikarang. Barang dongkap ke gerbang tol Cikarang. Mobil Pak Kiai simpan di sini insya Allah aman. Pak Kiai pindah mobil. Sugan aing dipindahkeun ka mobil Mercy eta aing dipindahkeun ka mobil ambulan kakalah ge. Cakulat ya Allah ya Rabbi heh aing paeh tacan ieu gering henteu. Kunaon make diasupkeun kana ambulan eta panitia kuat hampuraanan. Maaf Pak Kiai Cikarang kawasan industri jalanan macet solusi yang terbaik lamun pengen lancar naik ini cenah. Bener. Motor ge sarieun kana ambulan mah. Hajuna makulan ajan bari jeung sieun bobongkong ge naik ambulan. Barang datang ka jero ambulan horeng ambulan ge VIP aya ASEAN segala macam
Ya Allah dibaturan ku panitia saurang haju dikawal diharap 5 motor diburi 5 diiringkeun eta serinena dihirupkeun alhamdulillah 1 kilo lancar 2 kilo lancar 3 kilo lancar alhamdulillah barang menang 5 kilo aya motor anu ngabetan cek panitia anu ngawal teh minggir bawa orang mati cek aing setan aing dianggap nu paeh tadi ditu nama meureun hadirin saya memuliakan mubalikna kuat dijemput sampai pintu tol coba aya di kampung Cipecang di desa Muncang Kopong lamun ustad ndek ngajar ngaji di masjid coba aya eueuh nu ngajemput ka imahna najis di Paneglang ge eueuh hay kudu ngomong mah bener tak tah ieu palabah dia doang hadirin sadaya mantak ieu kuari jelema loba nu hayang jadi mubalik dijemput ku ambulan tageus hatena bereskeun pang urang menang rahmat pang urang menang keberkahan pang urang menang syafaat Kangjeng Nabi Muhammad yang diagungkan ku urang adalah manusia agung anu diagungkeun ku urang adalah manusia mulia Muhammadun basarun walaisa kal basari bal huwa yaqutatun wal insanu kal hajari Muhammad teh manusia sarua jeung urang dina pada manusia nama ingsa mantak eta Pak kelas jalema teh aya 3 terangkeun ulah kahiji kelas basarun kadua kelas insanun katilu kelas abdun kumaha lamun eta jelema kelasna masih keneh kelas basar sarua bae jeung embe sarua bae jeung kebo henteu tingali lamun kelas urang kelas basar tingali dina kitab Ahwalul Insan Warruh lamun kelas urang kelasna kelas basar keneh urang sarua jeung embe urang sarua jeung kebo mangga henteu tingali kurang perhatikeun embe barang dahar telok urang barang dahar telok kebo barang dahar telok kebo nginum telok urang dahar telok urang nginum telok berarti urang sarua jeung ke eta kos kitu hadirin sadayana kebo hees telok urang jelema hees telok tah eta hadirin sadaya lamun urang daharna sarua jeung kebo asal dahar heesna sarua jeung kebo asal hees berarti urang kelas basar sarua jeung kebo kebo hadirin sadaya aya eueuh nu ka masjid kebo aya eueuh nu sok ngaji aya urang Cipecang beungeut nama jalema sawara nama jalema nu di dahar nama kejo hees nama dina kasur lantaran telok ngaji berarti sarua jeung atuh geus kitu bae babari pan urang disebut ku batur kebo marah bener teu mantak meungpeung aya aing kuari neuk di kebo-kebo kabeh ieu bener tak ngan aya bedana hadirin sadaya kebo mah ngadaharna jukut jelema mah nu di daharna kejo kudu make lauk sagala bener teu tuh lauk nage kuari mah teu daekeun kana lauk asin hayang nage make chicken bener teu tapi jajal teangan kebo ti tahun hiji datang ka kuari moal aya eta kebo anu ngadahar jukut di barengan jeung moal aya bener tak? Mantak iya jelema mah nafsuna luar biasa. Tingali kurang manuk piit mah jeung cangkurileung jeung tikukur eta sayangna tiba heula kos kitu-kitu keneh bae bener tak? Tapi jajal paragi hees jelema model imahna model kamarna zaman baheula jeung zaman kuari be tah didinya nu ngabedakeun baheula mah cukup imah panggung cukup dinding nageh make bilik
ambena ge make palupuh, teu kudu make AC, teu kudu make kipas angin, sehingga budak leutik zaman baheula endeu kieu sieun tinggal ngololkeun kontol bae ka handap. Bener tak? Tah ieu kan luar biasa hadirin sadaya. Mun urang dahar, kebo dahar, urang hees, kebo hees, kebo memeh dahar jukut eta kebo moal mikilan ieu jukut halal tah haram. Eta kebo nek nginum hadirin sadayana moal mikiran ieu cai halal apa har? Tah lamun jalema urang Cipecang memeh dahar teu mikiran ieu halal ieu haram berarti sarua jeung eme. Bener tak? Iya geus loba baguari ya Allah ya Rabbi teu patanikna, teu ustadna, teu pajabatna komo nu penting bisa papaju teu nanya heula kana hatena apa ieu halal apa har. Eta kebo mah endeg hees di kandang ieu paragi hees aing halal teu lamun di kadengan. Tah eta urang asal ngedeng bae dina kasur saha bae teu tanya kana hate apa halal apa haram berarti urang sarua jengkep. Tah ningkat kana kelas nu kadua adalah kelas insan. Lamun kelas insan boleh jadi nginum nama sarua jeung kebo, dahar nama sarua jeung kebo, hees nama sarua jeung kebo. Tapi lamun kelas insan memeh dahar nanya heula ieu kadaharan halal apa henteu. Oh halal jam meunang meuli aing kakarak di dahar. Lamun hendak nginum di pikiran heula hadirin sadayana ieu cai halal apa henteu. Lamun halal kakarak diinum model kula ieu ngadeuleu ieu cai di pikiran heula jak kula mah insan ieu lain kebo. Jak kula halal henteu lamun diinum disadiakeun ku panitia. Najan lain cai susu jeung seprit umpamana. Ya. Tak kudu nya. Ieu mah keur nyontokeun. Cek kula teh lah panitia nage ridho diinum ku kula alhamdulillah. Tah eta manusia mah kudu kas kitu. Memeh ngalengkah ieu ngalengkah aing kumaha hukumna, memeh dahar ieu kumaha hukumna, memeh ngedeng ieu kumaha hukumna. Kakarak eta boga kelas insan. Jadi jelema lamun geus boga kelas insan hadirin sadaya berarti boga ilmu nyaho kana hukum Allah, nyaho kana mana nu wajib, nyaho kana mana nu sunnah, mana nu mubah, mana nu makruh, mana nu haram. Insya hayang nyaho urang kana mana nu makruh kana nu mubah berarti urang kudu boga hayang boga ilmu urang hadirin sadaya berarti kudu eta pangajian hese Pak di lembur kula magrib bae ge diumumkeun ku sok tokoh masyarakat. Masyarakat ngaji malam ieu malam Sabtu mulai jam 8 ceuk imah tungtung lembur aing ge nyaho. Najis tangkorak datang mah henteu. Tapi nyahona bage lumayan berarti eling keneh eta si eta lain kebo. Lajupan aya jelema nu daek nyamper kana kajupran. Kajupran ngaji wayahna aing mah nyeri beuteung cenah. Mencret aing ti isuk nyamper kana karudi. Hayo ngaji nyeri hulu aya bae alasana kana ngaji mah bener teu? Laju barang datang ke majelis taklim atau ke masjid aya nu ngaji 15 nu 10 mah hees kabeh. Aya nu 5an deui henteu hees mah nu 3an ngobrolkeun calon gubernur. Ujung calon bupati bener teu? Aya nu 2an teu ngobrol teu hees atuh teu ngadengekeun jang geus ngut-ngutan. Eta kiai menerangkeun rukun wudu, nerangkeun tauhid najis nu ngadenge naudzubillah men. Eta kan kadang-kadang zaman gua Pak masjid bae dipake ngobrolkeun calon gubernur. Naudzubillah men. Ya Allah ya Rabbi geus calon gubernur mah silahkan demokrasi berkembang di Indonesia tapi ulah tepikeun ka masyarakat Haliwu. Urang mah bapak-bapak daripada nyolok calon gubernur mah mending nyolok pamajikan. Bener tak? Eta nu geus yakin karunyaeun mah ka urang bener tak? Pamajikan mah sok nyeduhkeun kopi bener tak? Pamajikan mah sok nyesehkeun baju bener tak? Pamajikan mah sok ngejokeun salaki bener tak? Eta nu yakin ka urang mah si itu macan puguh karunyaeun.
Bener tak? Tuh, ari eta waktuna nyolok, ai piadileun mah urang kudu nyolok. Hadirin sadayana insya tak iya kelas insan hadirin sadayana. Naik karena kelas anu katilu jalema teh kelas Abdullah, kelas hamba Allah. Tak iya kelasnya para nabi, kelasnya para rasul, kelasnya para wali, kelasnya para ulama. Insya kumaha kitu Abdullah hamba Allah maneh nama memeh dahar. Oh iya halal ja ieu teh boga aing menang pamere atawa menang meuli. Memeh dahar dina hatena kieu Gusti moal pati-pati abdi ngadahar kana ieu kejo iwal ti abdi supaya kuat ibadah ka Gusti. Satiap kalakuan naon bae dasarna ibadah niatna bagus ikhlas karena kakarak eta jelema boga pangkat abdun boga kelas Abdullah hamba Allah insya tah eta kelas hamba Allah hadirin sadayana. Lamun cinta kakang jeung Nabi luar biasa lantaran hatena teu kotor, hatena parantos bersih insya. Mantak ceuk versi Imam Al-Ghazali eta hate aya 3. Terangkeun ulah. Atuh nu neuk balik jojong bae balik teh ulah ngajakan batur. Tuh hadirin sadaya nanya. Ya aku yang ngetog molkeun bae. Cek versi Imam Al-Ghazali hate eta aya 3 terangkeun ulah. Kesal moal, marah moal. Nomor kahiji kolbun mayitun hate anu paeh. Ieu mah teu di Islam, teu di jelema kafir. Aya hate anu kumaha eta hate anu paeh mirip jelema anu paeh. Mangga kupingkeun ieu. Eta jelema anu paeh ngagojod bae ge tawaran kadu musangking kurang anu sakilona 400.000 teh jeung cangkangna. Cek urang teh kana nu paeh hayang teu musangking najis gideg ge moal angguk ge moal ngomong ge ngambel ge lantaran paeh padahal musangking kadu barang nikmat barang mahal hadirin sadaya tawaran kurang hayang martabak asen moal ngomong-ngomong acan lantaran padahal martabak asen barang mahal martabak asen barang anu ngeunah tapi lantaran paeh moal daekeun ngadahar moal daek ngomong-ngomong tah eta jelema anu hatena paeh pos kitu lamun ditawaran nu bagus moal ngomong-ngomong acan. Lamun aya cenah di Cipeujang jelema anu hatena paeh ceuk panitia hayu urang muludan pangmeunang berkah pangmeunang syafaat Kangjeng Nabi moal ngomong-ngomong acan tatang korak si eta. Hatena hatena ieu paeh moal ngomong-ngomong acan moal hayu moal teudeuk. Ngajamlang bae kena ilu moal masang tenda moal kalah kebon tangkorak moal aya di dieu mah hari rupa hatena insya. Nomor kedua cek Imam Al-Ghazali aya qalbun maridun hate anu gering. Kumaha hate anu gering? Jiga jalma anu gering jajal jalma anu gering ngagojo dina kasur tawaran kurang kadu atawa jeruk atawa apel cak urang pak hayang kadu hayang jeruk henteu ngomong mah aya hayang barang menang geus ngelema dak ja ieu mah kadu haseum amat kitu lantaran letahna padahal kadu barang ngeunah jeruk barang ngeunah apel barang ngeunah tapi kumanehna karasana haseum karasana pait karasana teu ngeunah lantaran keur eta jelema lamun hatena gering ceuk panitia hayu ka urang maulidan hayu nama aya bari lemek ge hayu bener tak? Tapi palabah nitah nagihan mah keheulanan pait aing loba dicarekanan ku masyarakat ya. Nomor katilu cek Imam Al-Ghazali aya qalbun hayyun hate anu hirup hadirin sadaya kumaha hate anu hirup jiga jelema hirup
bari sehat eta jelema nu hirup bari sehat tawaran kadu beak sahulu tawaran martabak beak saloyang tawaran jeruk beak 2 siki lantaran jelema na hirup bari tah eta jelema lamun hatena hirup hadirin sadaya ditawaran ngaji mah ngaji siap bari lempang ka majelis taklim datang ka majelis taklim khusyuk beradab ngadengekeun pangajian ku ceulikna insya mang hayu urang maulidan siap sabaraha urunanana 500.000 tah ti aing 2 juta kakarak lamun hatena tah hadirin sadayana berarti simpulna aya hate anu kotor aya hate anu hate anu kotor adalah hate anu paeh hate anu gering hate anu bersih adalah hate anu hirup insya tah urang kanyahokeun kunaon ieu hate urang jadi kotor jadi ruksak kekanyahoan lalawanana menurut versi Imam Hasan Basri inna fasadal qulub sanya-nyana karuksakan hate ansitati asya'a tina ku sababiyah genep perkara jadi nu mengakibatkeun hate manusia ruksak diajak maulidan hese diajak ibadah hese diajak kebaikan hese ieu aya genep perkara nomor kahiji yudnibu nabi roja itaubah jelema berdosa dengan harapan engke endek ditaubatan seperti urang teu salat ceuk urang lah engke ge ku aing endek ditaubatan urang doraka ceuk urang lah engke ku aing endek ditaubatan eta teu sadar hate urang ruksak hate urang kotor hate urang teu bersih hese hadirin sadaya jas segala pagawean leungeun asalna tina hate pagawean mata asalna tina hate pagawean ceulik ngadenge asalna tina hate insya tapi lantaran urang berdosa hate urang jadi kotor komo di akhir zaman Pak ceuk salah saiji ulama ngomong kieu adzunub fi akhiriz zaman kanuzulil mator dosa-dosa di akhir zaman eta seperti turuna cai hujan najan urang teu kahujanan kacempretan mah aya bae bener teu urang make payung teu kahujanan hulu mah tapi suku mah kapencretan bener teu eta nu berbuat dosa di akhir zaman model kiai model ustad model penceramah teu berbuat dosa tapi sok kapencretan kula bae ge lamun lempang isuk-isuk acara barang mimiti nama bari bacaan subhanallah 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 barang geus kitu aya motor nu mepet ceuk hate kula mimiti nama setan gandeng doang setan kunaon barang dihareup jalanna ruksak dideuleu ku kula juburna moh-moy ya Allah nya dideuleu kitu kan ku aing doraka ieu teu dideuleu ku aing lumayan meungpeung aya akhirna mah mimiti ngadeuleu lain ngahaja teu doraka tapi ngadua kalian mah ngadeuleu jubur ngadeuleu punduk ngadeuleu pipi moh-moy eta kan aurat hadirin sadaya kula ge jadi doraka tah eta kapencretan kula jiga nu pan hadirin sadaya na bener teu bahkan kula nyorang diajak ku Allah kula ka mall ka ditu di Cilegon wah hayu cenah ka mall barang datang ka mall asup ces betiis ceuk ulah tiis amat ieu barang datang tiis tia alhamdulillah Gusti abdi dipanjangkeun umur ku Gusti nyaho kana mall tiis horeng di dieu mah kunaon barang menang 5 menit torojol bege aya bikang buukna geus jiga bulu jagong teh nyalo bapan ku ari ibu-ibu di palamuran ge eta buuk lain hideung deui buukna beureum make naon boak teh nyaho banyak make rujak eta kenteng diparud meureunnya ya Allah tapi barang dideuleu buukna hadirin sadayana jiga bulu jagong barang dideuleu ku kula kana pundukna eta kula muji la ilaha illallah barang dideuleu kana handapna eta make you can see eta susu ngeun teu kadeuleuhi hideungna doang mimiti nama kula istighfar be astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim cek Allah kula ada apa wa aya nu edan cek aing barang kula terus ngadeuleu ka handapna eta make calana ngeun sakieu doang
Eta kula mungkin bedas astagfirullahaladzim la ilaha illallah masya Allah cek aing he. Eta padagang pagawe mall kabeh aya kiai cenah asup ka dieu deuleu cenah. Eta cek padagang teh apa kiai mau tausiah tadi sini lain ya setan cek aing. Tapi barang kebal-kebal kolak kagoda oge ngadeuleu kana ping-ping lah cek aing meungpeung aya ieu. Ja ping-ping pamajikan aing gitu kieu. Kabeneran santri eueuh masyarakat jauh geus lumayan puas aing ieu. Hadirin sadayana eta hadirin sadaya lah batur nu berbuat dosa buka aurat atuh akhirna mah kula ge ngadeuleu tah eta kapencretan nu kitu ngaran. Mantak hese di akhir zaman mah dosa di akhir zaman seperti hujan anu tumurun najan make payung aya bae kapencretana mantak urang kudu ngalobakeun kana istighfar insya ja eta pan ngaruksak kana hate urang naudzubillah min. Ya, nomor kedua hadirin sadayana anu mengakibatkan hati urang ruksak. Naon coba ya'lamuna wala ya'malun nyaho urang kana hukum agama kana wajib nyaho salat nyaho wajib ngaji nyaho maulidan nyaho urang kana hukum agama nu haram nyaho nu halal nyaho segala macam nyaho. Tapi wala ya'malun urang teu ngamalkeun kana panganyaho urang horeng eta hate urang ruksak hadirin sadaya kukula neuk ditampilkeun hiji bae ge nya ieu urang nyaho ngabohong teh haram romun ngabohong eta najan aya ulama nu ngomongkeun eta ngabohong dosa leutik tapi kan ari unggal poe mah ngagedean bener tah isuk ngabohong berang ngabohong, sore ngabohong, penting ngabohong, atau kebal-kebal mah ngagede mah jeung leutik ya bener kan? Teri bae ge nu leutik di pais mah bisa sagede bedug eta ieu. Bener tah? Najan leutik eta dosa ngabohong, ari kuloba mah di pais atuh arabantan sagede bedug bener tah? Ya Allah pan kuari ieu ngabohong pas sering ku abdi. Lantaran amalan jujur eta insyaallah amalan tertinggi Rasul ge gelarna al amin jelema nu dipercaya kuari pak loba padagang atuh ka haji lamun dagang jujur mah moal boga untung boleh jadi boga untung tapi moal barokah usahana naudzubillah min tapi jajal lamun jelema jujur dibere kaistimewaan ku Allah baheula aya jelema susah boga pamajikan hiji anak tilu usahana kaleuweung niangan suluh barang hiji poe maena kaleuweuk neangan suluh ngampak suluh eta kampak nangancleng ka jurang endek diturunan sieun buhaya sieun orai akhirna ngadoa Gusti abdi kuari euker neangan suluh kasab jeung dijual jeung maraban anak pamajikan tapi ieu kampak nangancleng ka jurang Gusti tulungan datang malaikat ngarupakeun jelema ceuk malaikat aya naon mang kampak ngancleng ka jurang geus antosan di dieu kula nu nyokot ka jurang. Malaikat turun ke handap datang deui ka luhur mawa kampak yeuh kampak mamang ceuk eta jelema jujurna luar biasa lain kampak kula eta mah kampakna emas nu kula mah kampakna ge beusi gagangna kayu bayangkeun kajujuran eta jelema sangkilang susah dibere kampak emak ai lain emas ai lain bogana mah teu daek narima jajal model urang hantem kurang mah cokot bener tah taneuh batur ge dieser-eser bae kurang 1 meter 2 meter bener tak? Ya Allah ya Rabbi tapi eta jelema jujurna luar biasa turun deui hadirin sadaya eta malaikat nu ngarupakeun jelema kadua kalina naik deui ka luhur yeuh kampak mamang ieu ge lain boga kula ieu mah kampakna perak gagangna ge perak jujur keneh turun deui malaikat nu katilu kalian hadirin sadayana naik deui ka luhur yeuh kampak mamang kakarak ieu kampak kula kampakna beusi gagangna kayu akhirna kumaha ceuk malaikat lantaran mamang jujur kahiji teu di aku kadua teu di aku katilu di aku ceuk Allah ge berkah kajujuran mamang ieu kampak satiluna jeung mamang nu emas jeung mamang kampak perak jeung mamang kampak beusi ge boga mamang alhamdulillah eta jelema boga kampak tilu kampak emas kampak perak sedengkeun kampak emas kampakna 5 kilo gagangna 10 kilo boga emas 15 kilo lamun dijual karangkas kasih anjing menang sabaraha miliar boa
barang datang ka imah ceuk salakina teh mah aya naon Pak urang jadi orang kaya boga kampak 15 kilo perak 15 kilo urang bakal jadi miliarder kumaha dasar pamajikanana jelema soleh anu hatena teu kotor ka ngeunaheun keneh hirup susah ka ngeunaheun keneh hirup fakir ka jajak Kangjeng Rasul ge al faqru tuhfatul mukmin. Fakir eta hadiah besar bagi orang mukmin. Padahal nama eta fakir hadiah ti Allah, tapi orang embung eta kana fakir, bener tuh? Tuh dasar hadirin sadaya dijual, diingpakeun di jalan Allah, pakai ngabangun masjid, pakai menyantuni anak yatim, manehna mah milih hirup biasa alhamdulillah. Tapi kan berkah jujur, mainna menang keuntungan kampak emas jeung kampak perak alhamdulillah. Kunaon barang menang berhenti lu bulan kalau deui neangan suluh beres neangan suluh duit kencring na leungit 1000 deudeuyeun manehna ya Allah duit kencring leungit datang deui malaikat aya naon mang duit kencring leungit ditiangan deui ku malaikat yeuh duit kencring lain boga kula eta mah duit nage emas jujur keneh ditiangan deui ku malaikat ngadua kalian yeuh boga mamang ieu geh lain ieu mah duit na duit perak jujur keneh ditiangan nu katilu ieu duit mamang kakarak ieu duit kula duit kaleng 1000 perak alhamdulillah lantaran jujur keneh ceuk malaikat berkah kajujuran mamang ieu duit satiluna alhamdulillah eta nu jujur untung barang menang sataun kaleuweung deui balik ti leuweung pamajikan leungit. Waruh leungit pamajikan barang datang ka imah anak carerik kabeh ceuk bapana kunaon anak carerik mak leungit tadi jam 8 ngomong nama endek kukumbah ka Ciujung tapi teu balik-balik wari datang ka asa buah maku kelong ditiangan sampai jam 11 penting teu daek panggih keneh bae hadirin sadaya ngadehes maena ka Allah ya Allah ya Rabbi pamajikan abdi leungit keur leungit kampak mah abdi tengah las keur leungit duit mah abdi tengah las tapi ieu mah leungit pamajikan eta pamajikan abdi bisaan ngadidik anakna bisaan mangurus anakna luar biasa solehahna beungeut mah teu pati geulis Gusti bahkan dina pundukna ge aya hapuran Gusti tapi solehna luar biasa Gusti tulungan pangpanggihkeun pamajikan abdi ceurik manehna kitu salaki nu sayang ka pamajikan malamun leungit ceurik sarua bae ibu-ibu ge lamun salaki eueuh ceurik kudu nama ieu mah kadang-kadang salaki teu datang 2 poe ditanya ku anak ka mana ari abah sabodo amat abah dia meuneu kubu hayang ge hopae pamajikan polongo nu kitu mah. Naudzubillah men datang malaikat kunaon ka make carik pamajikan leungit geus ulah ganeng antosan di dieu nyaho aya bae kelayas malaikat menang 5 menit datang deui mawa bikang hade geulisna teh ceuk eta malaikat nu ngarupakeun jelema geus ka ulah mewek bae yah aya pamajikan kakak barang di deuleu geulis molotot si edan lah jaba marobo-rombeheun sukuna ge beungeutna ge loba hapuran mending ieu mantep ieu mah buukna ge meunang ngaribonding ieu mah ya laju beungeutna ge meunang skincare ieu mah ya akhirna muhun ieu boga abdi akhirna ku malaikat dijebean leungit kampak mah mamang jujur leungit duit mah mamang jujur palabah leungit ewe kunaon teh jujur mang cok eta jelema ngomongna kieu beusi jiga keur kampak ka hiji teu diaku kadua teu diaku katilu diaku kula dibere kampak tilu ta ieu ge beusi jiga kitu lamun nu ieu teu diaku kadua teu diaku katilu diaku engke kula boga pamajikan tilu neuk ti mana marabanana bisaan bae alasanna mah horeng leungit kajujuran naudzubillah min akhirna kumaha ceuk malaikat moal dibikeun jadi geus ngabohong nu kadua moal dibikeun ai pamajikan dia ge eueuh teu kapanggih tah eta ngabohong akhirna nu geulis teu dibikeun nu sedang teu dibikeun pamajikan ge nu asli najis teu
awas bu ulah boga perasaan ulah boga tekad ngabohong eta bakal untung bakal berkah dina dagang dina naon insya tapi hese ku aripan yang nganjelma jujur salaki ngabohong ka pamajikan ngabohong karena salaki bener toh ya Allah eta lamun dibohongan ku pamajikan dibohongan ku salaki hendak teh henteu jajal salaki ibu lamun surah seurik kadeuleuna boga duit tanya Pak boga duit ante boga sabaraha 300.000 eta ibu-ibu zaman kuari ulah pati percaya lantaran salaki zaman kuari mah lamun ngomong boga 300.000 eta aya keneh 100.000 mana kantong pecina heut ge bener teu tapi teu maido kula mah loba salaki ngabohong ka pamajikan lantaran eta duit salaki lamun dibikeun ka pamajikan kabeh hese kana kaluar deui ya hayang meuli rokok sabungkus bae ge kudu pasya heula. Karasa ku kula baheula beres saramah dibikeun kabeh duit ka pamajikan barang isuk-isuk aya ngarokok eta pamajikan sugan ngarti najis henteu. Keur di dapur keur nyambal toel juburna ceuk pamajikan ku nantu toel be atuh coba meuli rokok sabungkus jangan 25.000 kakalah ge ceuk pamajikan kula ngarokok bae. Ya Allah aing ku dina caramah ge ku MC disebut ada ilallah al mujahid fisabilillah al mukarram aiku majikan digetak kesrek doang he. Ya. Ieu kula gagah ge di panggung najis bae ge. Kadang-kadang eta pamajikan kula ngahudangkeun kula buat ngagebug ping-ping. Udang edan cenah. Ya Allah nya. Di dia mah kula di al mukarram Eta ku pamajikan masa sanyorang kula asal balik assalamualaikum waalaikumsalam. Ih al mukarram ti mana ya cara mah wangi ieu. Najis saumur hidup hayang padahal mah aing dikitu ku majikan. Tapi kadang-kadang ku protokol deui. Ya. Mantak abdi mah teu maido loba salaki nu ngabohong kana pamajikan hadirin sadaya. Dina bag-bagan duit tadi bikin kabeh lantaran ya Pak lain magahan goreng. Lamun urang salaki boga duit 10 juta teudeun ku urang di bank. Jam hiji penting hayang ngarokok tinggal datang urang ke ATM pencet kurang nomor PIN keluar ke 100.000 ka beli rokok 4 bungkus ngagebus datang ka isuk bener teh. Tapi jajal urang boga duit ya Pak Muda boga duit ya Bapak-bapak 10 juta ditenden kurang di pamajikan jam hiji penting hayang ngarokok neuk mencet naonna coba hayo dipencet hareup nangan kamu kakutang saya mah daripada keluar mah eta pamajikan kula ge dipencetan dia hareup najis dari keluar duit kakala ge nangkup manehna barang nangkup bacok aing sugantina liang tai bijil 100.000 kalah bijil pejus najis bae ge ya Allah ya Rabbi lanya eta kula ge Pak nyorang dibobodo ku pamajikan hendakna luar biasa mantakan ge Bu Pak ulah ngabohong urang kasalaki ka pamajikan ceuk abdi mi aya duit teu 30.000 bege jeung meuli rokok najis eueuh samet-met acan demi Allah cenah ku hayang dipercaya ku salaki mau Allah segala macam barang pamajikan na tangga abdi asup ka kamarna dibuka handapeun kasur aya 100.000 horengan nama cek hate aing si kesrek ieu dibohongan bae aing biak unggal poe akhirna mah kukula duit 100.000 dicokot bae ka warung kula sorangan meuli rokok 2 bungkus aya kembalianna 50.000 barang kula keur ngarokok ngebul pamajikan datang tos na tangga meureun cak jero hatena jasi jurig ngebul sumutna ieu nya di mana menang duitnya cenah. Lajuna mah kurang penasaran nanya ka kula, Kang, jang ngebul sungut aya milik ye. Milik di mana cara matacan saya mah eueuh santo he ti Allah innallaha ala kulli syai'in qadir Allah mah maha kawasa. Ngasupkeun duit ka jero kantong pake meuli rokok 2 bungkus tak kembalian lagi aya 50.000 percaya pamajikan eleh barang pamajikan asup ka jero kamar muka handapeun kasur ngajawab aya nu maling. Cek ulah tiasa anu maling cek pamajikan setan meureun cenah cek hate aing setan eta pamajikan enduk curik laju bae jeung meuli bawang jeung jajan anak lajuna mah kula karunya di deukeutan pamajikan tah kembalianana eta pamajikan teu marah ieu geus ngabohongan salaki bener teu atuh mantakna lamun cek salaki aya duit eueuh jujur Bu hayang berkah mah aya duit mah 100.000 ngeun jeung ngarokok mah eueuh titik salaki ge moal marah belaan ngahutang. Ari eta kakak yang ngarokok tuh aya parunan ban sedot kunaon ka dinya haseupna. Ya Allah ya Rabbi. Eta abdi ge bak baheula mah osok diajar jujur ka pamajikan asal balik cara mah amplop bikeun ka pamajikan kunaon borang isuk-isuk.
hayang ngarokok ngelel bae ge. Cek pamajikan kunaon cenah ka haji ngelel jiga bayawak ci ujung kasahatan bae. Cek ulah ya Allah aing ku batur mah disebut kiai aing ku pamajikan disebut bayawak kesrek doang. Laju bae kula nu tadina jujur ge dina hatekeun dia kapenting aing aya caramah deui kalabuan amplop aing potong saparo. Bener bae kapentingna aya caramah kalabuan barang balik kula jam 12 datang ka manes amplop potong 500.000. Ngeun mikiran amplop geus soek lamun disetorkeun tengah peuting garger jeung pamajikan. Ngeun barang datang ka Batu Bantar aya warung buka keneh dasar Allah mah penolong atuh turun meuli amplop anyar. Moal eleh akal lalaki mah najis bae ge. Ai kudu ngomong manya. Moal eleh akal ieu. Akhirna mah diasup kana amplop anyar dilem deui bar datang ka imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amplop atuh teh lah dia sero ceuk aing heh. Karena amplop juga sero ci ujung bae dia mah. Barang menang satengah jamnya. Dibikeun ku kula eta amplop teh. Mi ieu amplop tacan ge dicekel kumahna kalah ngomong kieu dipotong nya cenah. Ya Allah leuleus deui bae kulanya. Alina masugan moal kanyawan horeng ka ambe eta ku irung bikang. Irung bikang mah seukeut jiga irung meong. Eta irung meong pan lauk di mana bae ka ambe kumaha mah bener teu? Kulanya orang boga pengalaman baheula caramah kana motor barang balik diberkatan na kardus mampir di masjid salat Isya eta kardus diteuneu di pinggir di dieu. Barang cekula usolli fardhol isya ya arba rakaatin mustaqbilal kiblati adan imam lillahi taala Allahu akbar beres maca doa iftitah kretek di dalam meong. Cek hate beak ieu mah bakakak dak. Mikir kula nah hate kumaha bakakak supaya salamet ieu. Salat supaya sah. Akhirna mah cek kula bismillahirrahmanirrahim. Paburia ta meongnya. Alhamdulillah. Bakakak salamet. Hadirin sadayana ngeun salat teh endah eta. Ja bismillah na niatna kagetak meong iya. Waro hajuna maca kula geus mi lah geus penting. Cirikna lamun dia amplop dilem keneh berarti tacan dipotong. Barang di dalam ku pamajikan kula. Suamiku masih jujur cek hate aing katipu dia. Tah ieu kula padahal namanya nggak bohong teh haram nu bagus mah al amin nurutan akhlak rasul nurutan kajujuran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang boga ilmu na tapi teu ngamalkeun kotor hate urang diajak muludan hese cinta ka Kangjeng Nabi teu sampurna naudzubillah men. Nomor katilu urang terlengkeun bae hadirin sadayana wa ya'maluna wala yukhlisun cek Imam Hasan Basri. Ngamalkeun kana panganyahona nu wajib dilaksanakeun nu haram dijauhan anu sunnah dilaksanakeun tapi wala yukhlisun hanteu ikhlas ngamalkeunna lain karena Allah lain karena hayang ganjaran Allah tapi hayang ka alam ku jelema lamun teu mah maulidan hayang disebut gagah naudzubillah min. Geus loba kuari Pak muludan nu aya pasohor-sohor ngomong mah hayang sapaat Rasul hayang ganjaran Allah di Paneglang lain dirangkas. Eta di Paneglang lamun beres peringatan maulidan siling ledek. Kami nu gagah mah maulidan son nage menggelegar. Panggung nage 2,5 juta. Benar tak? Tenda nage wow hebat kami mah dari meme tenda nage make terpal urut moe pare aju nu ngariung balik ka imah ateul jubur akhirna paledek-ledek berarti maulidana tidak ikhlas nyaho maulidan teh bagus ajaran agama bid'ah hasanah menang sunnah insyaallah karep menang rahmat dan sahabat Rasul. Tapi ketika ayat teu ikhlas dina hate hese hate urang hayang bersih naudzubillah min. Kadang-kadang Pak kuari di Paneglang eta pagagah-gagah mubaleg. Lamun mubaleg kampung diledek. Najis bae ge kula ge nyorang diledek ku panitia. Henek aing harita. Datang ka kula panitia urang Paneglang moal dibejakeun lemburna. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aya keneh kaji waktu aya cek aing malam Jumat. Alhamdulillah kami kabagian waktu kaji. Aya alhamdulillah geus ku aing diagendakeun. Sabenerna mah ka haji ieu kami hayang ngondang kiai nu ti Jakarta.
nugas asup TV teh ya. Laju dia ngondang aing lantaran teu boga duit kapaksa ngondang ka haji deui cenah. Aduh eta teh aing ben najis bae ge. Palebah di asarua bae kula ge jelema ieu nya. Aya kanak eta kula ngaheneng bege ditahan-tahan teu katahan. Hajuna mah ceuk kula ka eta panitia. Ai kitu Kiai sahan di Jakarta nu neuk diondang Kiai anu atuh lain diondang teruskeun bugu mentara 25 juta kami boga duitna cadangan ukur 20 juta geus kieu bae sesama paneglang lamun dari yang maulidana hayang sohor ditambahan ku aing 5 juta nu bener ka haji bener pancena ka haji ge cara mah geus aing mah teu ku diamplopan ngeun aya syarat ti aing engke palebah maulidan panggungna nyieun 2 ceuk aing nyeun 2 ka haji kumaha belah ditu heje belah dia heje nu ti Jakarta belah ditu aing belah dia adukeun jeung aing pakebal-kebal ngomong setan dia jeung aing kok lagi ngomong kieu ulah kitu cenah ka haji nek itu bae aing mah atuh cenah kudu sadar bae ka haji macan asup TV lamun aing hayang asup TV dareng ke maulidana dina jero TV sagede masjid kunaon tah ieu hese hayang ikhlas maulidan ge hese hayang ikhlas Pak bener tah ngan untung bae Kiai nu ngomong mulidan mah cenah jan teu ikhlas ge insyaallah jadi bae alhamdulillah atuh nu hebat mah nu ikhlas aya berita ieu aya beja baheula di Cilegon tahun 2011 maulidan masyarakat maulidan di Cilegon nyieun dongdang aya mah masjidan aya paparahuan diberian bendera duit aya 1 jutana aya samping atlas aya samping berkat pinuh nilaina 1 juta ke atas ngeun aya di lembur eta jelema beunghar imah mewah mobil mewah duitna miliaran tapi palebah nyieun berkatna tina bakul geus rombeng dibawa ke masjid sampingan bendera duitan eta panitia ngajebe ngomong mah cinta Rasul berkat rombeng barang beres maulidan cek panitia ieu kurang bikin kasah kamu balik teu pantes kacamat kalurah teu pantes ka kasepuhan teu pantes akhirnya budak leutik 5 ancan ka bagian berkat ceng berkat bawa budak leutik atoh barang ngadeuleu dina berkatna endog hiji rancak hiji urap soud jeung cangkang tangkil biasna koneng juga biasa raskin cek budak leutik Pak atuh kami mantak mencret ngadahar ieu mah cenah geus bawa bae ku dari ka ditu jeung para bebek kunaon barang datang ka tungtung lembur hadirin sadayana eta berkat dibuka ku budak leutik kunaon di jero berkat aya duitan 10 juta alhamdulillah 2011 10 juta masih gede harkatna hadirin sadaya eta budak leutik barang ngadeuleu kana eta duit ngomong kieu euy wadal ieu cenah berkat nu sugih urang beres ngabalajakeun aju paeh cenah lanjut cek nu leutik leusteun paeh ge urang mah jauh dosaan cenah nu penting urang menang duit 10 juta kabehan ya akhirna eta ku budak leutik duit 10 juta dibagikeun ka 5 anpan 2 juta sewang banding ku atoh eta duit 2 juta teh dikantongan diselapkeun dina peci kalur sapotong sapotong ka handap eta budak leutik nepakan tarang nu aya duitan hore cenah hore kapanggih ku ustad naon dia hore-hore duit sabaraha duit 2 juta di mana tidak berkat rombeng cek eta ustad nepak tarang kaduhung lain ku aing cenah mantak eta kura barang ngadege kabar eta hadirin sadayana lamun diondang ka daerah Cirebon memeh cara masuk ngadelan berkat rombeng heula sugan aya najis eueuhna tak iya hadirin sadaya ikhlas luar biasa najan urang beramal tapi tidak ikhlas hadirin sadayana bakal kotor hati urang di mana bakal kotor cinta ka Rasul dan ka Allah tidak akan sempurna naudzubillah men kagol bereskeun najan teu nerangkeun maulid bener teu nomor kaopat hadirin sadaya anu mengakibatkan hati manusia kotor hati manusia rusak sehingga cinta Rasul cinta Allah tidak sempurna wa yaquluna rizqallah wa la yaskurunahu sering ngadaharkan rezeki Allah menikmati fasilitas di Allah urang hidup di bumi make sinar matahari boga Allah urang ngubah mobil dari cai ciujung boga Allah sangu boga Allah sadayana boga Allah urang ambekan dengan oksigennya Allah tapi orang tersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala setelah menikmati karena fasilitas nikmat nu disadiakeun ku Allah eta hate urang ruksak naudzubillah min dalik hadirin sadayana nomor anu kalima anu mengakibatkan hate urang kotor wa mayardauna bi kismatillah jelema teu ridho kana bagian ti Allah
Ja urang geus aya katantuan Allah si eta mah salakina anu si eta mah pamajikana anu geus tarima sanajan goreng eta salaki urang insya ieu mah pan loba nu mengeluh bikang ka abdi kaji abdi mah boga salaki teu kabeneran kunaon make teu kabeneran gawe ngabas di Jakarta katimpah batak bae dagang kol dina motor ragag bae dagang pulsa salah kirim bae teu kabeneran bae ge abdi mah boga salakinya goreng kanjut laher padahal eta sarake urang terido eta bagian ti Allah hate urang mungkin kotor naudzubillah men geus mending ridho kana pamere ti Allah urang jadi kiai bagian ti Allah jadi patani bagian ti Allah jadi lurah bagian ti Allah saha nu nyaho ganjalan lurah leuwih gede daripada ganjaran kiai insya saha nu nyaho ganjaran pangusaha lebih gede daripada ganjaran kiai insya nu penting urang ridho kana bagian ti Allah ieu kadang-kadang loba ibu-ibu nu telok ridho ieu kana pamere salaki deh palabah dibere 10.000 mak mi duit 10.000 mai kanaon tapi dicokot bae ku manehna tapi lamun dibere palabah 100.000 mak mi duit ya 100.000 alhamdulillah padahal hakikatna 10.000 ti Allah 20.000 ti Allah 50.000 ti Allah 100.000 ge ti Allah kunaon make palabah dibere 100.000 mahe kanaon 20.000 alhamdulillah lemeh 50.000 alhamdulillah rada gede 100.000 alhamdulillah ceuk ulama tasawuf eta geus mengklasifikasi Allah dibere urang 20.000 padahal hakikatna ti Allah alhamdulillah na lemeh teu semangat 100.000 alhamdulillah gede alhamdulillah na semangat tak ieu ciri urang tacan ridho kana bagian ti Allah subhanahu nomor kalima hadirin sadaya nu mengakibatkan hati urang kotor sehingga tersampurna cinta Allah dan Rasulna wayad pinuna mautahum nomor kagenap sering urang nguburkeun anu mararawat nyolatkeun sering ngiring janajah sering tapi walaya tabirunahum urang telok ngalap nasihat kana anu parantos maut sugan lamun innalillahi wa inna ilaihi rajiun si anu pae aing ge moal kebal si anu mah kalakuana bagus ngajina bagus ibadahna bagus muludana daekan berjamaahna bagus manehna mah ka Arab di alam barzahna aya dina rahmat Allah aya dina kanikmatan tina kanikmatan surga aing lamun paeh kuari bakal moal ngeunaheun aing aya di alam kuburna lah aing ndek tobat jiga si anu mautna husnul khotimah talamun ainu maut urang boga pikiran kos kitu urang berarti ngalap nasehat tina ayatna nu paeh hate urang moal kotor insya ieu mah lain deui kadang-kadang ustad ngora mah innalillahi cair mi tenang bae laju bae kana picairkeun nya eta kula ge nyorang najis bae ge baheula mah tu duit can pati aya nya ngahaneng bae kieu lah di mana ieu ngarokok aya 2 batang deui pamajikan geus baeud bae barang jam 7 isuk-isuk assalamualaikum waalaikumsalam barang di deuleu ku kula suratna innalillahi bray BHT lumayan cek ulah teh ya sholawat 10.000 baheula aju salat hadiahna 25.000 tenang rokok 2 bungkuseun bea segala macam aju barang datang ka imah assalamualaikum waalaikumsalam meunang dibikeun amplop kabeh dicokot 10.000 harita cek pamajikan alhamdulillah Kang 2 poe mamahe ieu ngeun 2 poe ka ditu kumaha nya geus cek ulah ngadoa bae mudah-mudahan ke manu paeh rada loba cek ulah tah ieu hate mungkin kotor lamun kos kitu naudzubillah men ketika hati urang ger bersih cinta kakang jeung nabi nages bersih ngagungkeun kana peringatan maulid nages insya Allah jadi sempurna nu terakhir kenapa urang make memperingati maulid nabi lantaran eueuh jelema nu leuwih karunya ka urang daripada kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi Bapak urang karunya, indung urang karunya, guru urang karunya mual mahi karena karunya na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hayah urang buktikeun Pak, 16 dinten deui ka Rasulullah wafat muriang. Sorbana dikieukeun ku Kangjeng Rasul di hampura dikieukeun.
Kangjeng Rasul muriang mantak warga lamun aya kiai sorban dikieukeun berarti keur gering tak kiai. Hadirin sadayanya kunaon torojol dongkap malaikat Jibril Muhammad Allah kuari geus ngahurungkeun sana geus ngahurungkeun cek Kangjeng Rasul laju saha nu bakal ngeusi eta neraka orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani orang-orang musyrikun orang-orang mujrimun orang-orang munafikun teu kaget Kangjeng Rasul ketika dibejakeun ku malaikat Jibril anu bakal ngeusi orang-orang kafir barang geus kitu Kangjeng malaikat Jibril ngabalieur jika aya nu berat disampaikeun teh cek Kangjeng Rasul aya naon Jibril ngabarieu jika nu berat disampaikeun orang malaikat Jibril ge aya berat nak nyampaikeun ka Kangjeng Rasul jika urang boga omongan boga maksud tapi nyampaikeun berat model urang deuk ngahutang ka jelema anu urang mayarna hese teh pan urang deuk ngahutang deui berat ngomongna orang malaikat Jibril aya kitu cek Kangjeng Rasul Jibril ulah berat-berat kieu Kangjeng umat anjeun ge aya anu bakal asup kana neraka kaget Kangjeng Rasul rawas Kangjeng Rasul barang di bejaan umatna aya ceurik harita keneh khawatir karunya ka umatna karunya ka urang muncang kobong karunya ka urang cikulur beusi aya anu asup ka neraka sampai ka ceurik Kangjeng Rasul mah teangan kuari bapa anu nyeng ceurikan anakna aing mah khawatir ka dia beusi asup ka neraka. Teangan guru zaman kiwari, teangan indung zaman kiwari anu nyeng cerikan anak. Nak, nu bener dia hirup, khawatir mama dia besi asup ka neraka teangan. Kalau tuh macam gitu zaman kiwari mun aya. Teuk celi ucing mun aya. Kangjeng Rasul mah urang can aya, umatna can aya, urang rangka can aya geus jeung cerikan. Khawatir besi asup ka neraka alhamdulillah. Eta kuat rembay cai panon Kangjeng Nabi hadirin sadaya teangan lurah anu nyeng cerikan rakyat teangan bupati anu nyeng cerikan rakyat teangan gubernur anu nyeng cerikan rakyat khawatir iya rakyat aing asup ka neraka moal aya moal aya anu nyeng cerikan datang ka palebah dinya hadirin sadaya sehingga wajar urang ngagungkeun Rasulullah cerik lain bae cerik Rasulullah asup ka jero kamar sujud ngaguguk Kangjeng Rasul tilu poe tilu peuting cerik karunya ka umatna mikiran jabeusi aya umatna anu asup ka neraka naudzubillah min sehingga malaikat Jibril ge teu wasa ngahudangkeun ceuk Abu Bakar Fatimah coba ja eta bapa aya ge ka masjid berjamaah beres salat langsung mena ka imah deui dihudangkeun ku Ibu Fatimah Pak hudang Said Abu Bakar hayang patepak moal geura hudang abah mah keur menta ka Allah lantaran aya engke ti umat abah anu bakal asup ka neraka tacan aya jawaban ti Allah mah moal geura hudang ceuk Kangjeng Nabi bari rembay cai matana bayangkeun kurang hadirin sadayana. Datang malaikat Jibril geus menang tilu poe tilu peuting cek malaikat Jibril Muhammad irfa rosaka angkat sirah anjeun Muhammad aya naon aya kabar gembira ti Allah Subhanahu wa taala umat anjeun mah moal asup kana neraka salilana alhamdulillah ari tamah nu tadi hampura dosa atuh aya meureun nu 1000 tahun bae mah aya meureun anu 2 tahun bae mah aya meureun mudah-mudahan mah teu aya sadayana insya coba bayangkeun Pak apakah pernah urang ngalirkeun cai mata untuk anak urang apakah pernah urang mengalirkan air mata untuk istri urang untuk masyarakat urang merasa khawatir engke di alam akhirat di alam keabadian urang aya dina siksaan neraka naudzubillah min dalik hadirin sadayana tak ieu lantaran geus peuting ngomong ka lebah ditu mah kula mah ngapeutingan masuk ngaco laju engke urang muludan ngadaikeun caramah lain menang ganjaran kalah menang doraka naudzubillah min geus mudah-mudahan perkumpulan urang dina wengi ayeuna aya dina perkumpulan anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala anu aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala aya dina ampunan Allah Subhanahu wa taala pamudah-mudahan naon nu parantos dikorbankeun ku masyarakat kampung Cipeucang sing dibalas ku Allah kalayan babalas anu berlipat-lipat ganda amin ya rabbal
alamin. Hayo sabari bubar urang maca sholawat samemeh ditutup duangkin ku kasepuhan urang eulah geura bubar. Hayo maca sholawat heula. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sakitu nu tiasa kasampaikeun kirang langkung nanyuhunkeun dihampura. Billahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.